Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alah, Sakman. Pikiran berperang jeung hati. Ayam usaha seperti biasa keliling, dan ayam moda. Resepan naringi dan malebak awal. Bebalalagaan yang batur. Ampun pemerintah. Pemasukan acan. Solempak geus ajur deui. Sendal geus pegat deui. Calana geus garoblah. Geus kuduna nyopet meureun di maka kota. Carita Sunda. Mun kula keur stres. Duit geus teu boga. Nya jomblo. Aduh, pusing deh ah. Stres banget ngomong serangan bae. Ulah ditanya, Jid. Aing mah mun keur stres bola katulungan. Bisa-bisa ku aing IPC dijual. Jual, Mang, ada aya duitan mah. Ayalah pasti. Tapi ulah lah ho. Dia deui ngomong asal jual bae. Oh sih, cek aing ge tadi aing mah keur stres. Kebul teh ngajomblona sih dia. Stres belin. Oh meureun, Jid. Udah kawin, Mang, keburu keratan. Dia manas-manaskeun hati aing bae. Bener aing mah coy. Gara kawin, Mang. Gara ngasaan. Masaan naon? Ngasaan dahar bareng lah. Jeung pangajikan. Oh, sugan aing mah ngasaan naon? Woi, raju ngeres bae dia mah. Woi, Zakman, ngalamun bae. Oh, barusan aing. Maneh deui nu nyamperan aing. Kitu maneh pai. Bosen jeung Adka, maneh deui. Coba sekali-sekali artis terkenal nu nyamperkeun aing. Wih, awas ge aing mah balik. Wih, laju bae, goak aing ge. Bodo amat, balik lah aing. Kamayangan. Tapi bohong. Ajit. Naon? Hari sekolah suka tanggal berapa? Nanya kan aing. Emang aing guruna? Atuh teu jid dia mah. Nanya doang ya aing. Nanya anak guru ulah kana aing. Jelas dia nanya doang ge. Oh, nanya anak itu kana guru. Kumaha meureun nanyana? Jali libur sekolahna ge. Atuh enggeus. Udah kuaik. Aska, tahun baru teh yeuh. Da ka mana? Biasa urang ngaliwet panggang-panggang. Asal bae, pai, ulah pai. Kunaon Sakman? Pai, bagi umat Islam teu meunang ngerayakeun di tahun baru nasional. Kecuali tahun baru urang, tahun baru Islam. Kok gitu? Maneh masuk nyahoan bae. Kenyataan apa? Jak Obama. Atuh teu naon meureun panggang-panggang mah. Teu naon ngan ulah di tahun baru. Kunaon? Ngalain si Sakmad. Woi Aska. Aya asup sekolah iraha. Erik, kada ge libur sekolah. Henteu, nanya bae aing mah iraha. Gedik tahun 2024. Bener Aska, kebelah amat. Oh. Boh, setahun tama liburna. Setahun. Oh, meureun Sakmad. Waduh. Oh sih, dipikir-pikir mah aing ngejomblo bae. Aya meureun 3 tahun mah. Oh nyah kebel. Terus kenapa yang menek balik? Erik, tak iyo tilang sekolah. Bodo amat. 2023. Kedeung deui 2024. Weh, buruk ieu mah urusan boga aing. Bener cek si Ajit.
kaburu karatan. Naon mang bukanatan? Aska, bar jomblo naon sih? Selain boga kabogo? Jikir mang lobakeun istighfar. Waduh, Geus bagus mamang jomblo. Eta tandana Allah berupa sayang kana mamang. Allah eta ngajauhkeun mamang tina kata perjinahan. woi, lu bener bae eta ngomong. Geus mang mending jomblo bebas. Oh, berarti mamang jomblo lain karena teu lakunya? Lain. Karena pas-pasan. Pas-pasan naona? Pas-pasan banget nak. Waduh, Kasihan deh lo jomblo. ih, pan kitu amat. Aduh, aing jomblo kumaha ieu nya? Nyandut tahun baru. Jadi haruan bae ku budak.